Saupami telepat urang asa kantos tepat mung bae duka iraha jeung asa duka di mana ta eta pisan leretna ta eta pisan dilakna kantos campai dina rasa tepang tresna jeung salira sanaos teu kapapai sanaos teu katinggal diri yakin anjeun surti salira oge saati yu atuh urang teang lolongkrang waktos patepang yu atuh urang dongkang sawangan antawis urang jeung urang saupami telepat urang asa kantos tepat mung bae duka iraha jeung asa duka di mana ta eta pisan leretna ta eta pisan tilakna kantos campai dina rasa tepang tresna jeung salira sanaos teu kapapai sanaos teu katinggal diri yakin anjeun surti salira oge saati yu atuh urang teang lolongkrang waktos patepang yu atuh urang dongkang sawangan antawis urang jeung urang saupami telepat urang asa kantos tepat mung bae duka iraha jeung asa duka di mana ta eta pisan ngaretna ta eta pisan dilakna kantos campai dina rasa tepang tresna jeung salira sanaos teu kapapai sanaos teu katinggal diri yakin anjeun surti salira oge saati yu atuh urang teang lolongkrang waktos patepang yu atuh urang dongkang sawangan antawis urang jeung urang saupami telepat urang asa kantos tepat mung bae duka iraha jeung asa duka di mana ta eta pisan leretna ta eta pisan tilakna kantos campai dina rasa tepang tresna jeung salira landak geulis mikir rarapi deui ngan hanya kamanehna boga pamili kalalaki nu pinu geus
sakuna tepaduli sanajan hirup di dua hirup senang biarpun bari dicantum mangsa bodoh moal mikiran kabingung asa cukup resiko berberi gedong asa lagi paminta beut nyosok jero geus kasorang sakurnu dipikahaya geus kabeli kabeh harta disalaki naon deui hirup geus sagalaya terlaksanalah harapan mirandang orang lamunan hanyalah lamunan kekayaan hanyalah dalam bayangan anu gelis tungkul bari ngalamun jajan kajeun duda alaka ngajarauhan landak gelis mikir rarabi deui ngan hanjaka manehna boga pamili kalalaki nu pinu eusi sakuna teu paduli sanajan hirup di dua hirup senang biarpun bari dicantum mangsa bodoh moal mikiran kabingung asa cukup resiko berberi gedong asa lagi paminta beut nyosok jero geus kasorang sakurnu dipikahaya geus kabeli kabeh harta disalaki naon deui hirup geus sagalaya terlaksanalah harapan mirandang orang lamunan hanyalah lamunan kekayaan hanyalah dalam bayangan anu gelis tungkul bari ngalamun jajan kajeun duda alaka ngajarauhan landak gelis mikir rarabi deui ngan hanjaka manehna boga pamili kalalaki nu pinu eusi sakuna teu paduli sanajan hirup di dua hirup senang biarpun bari ditandung mangsa bodoh moal mikiran kabingung asa cukup resiko berberi gedong
laksanalah harapan Miranda Nora. Lamunan hanyalah lamunan, Kekayaan hanyalah dalam bayangan, anu gelis tungkul balik ngalamun, jajah kajeng dan lalaka ajarauhan. Dibari baya manehna serah ke depan, nyucuk pasrah rehab sate kadang, daya numpang kana kareupna. Dasok Inggris manehna pegat gegetna, Mangkali sana cenah asih tintri lirik, nu saenyana puguh asih nyari panggih. lana makalangan kuring lempang dina jero pangimpian. Dimari baya manehna ngambang ka bandang, nyucuk pasrah rehab sate kadang. Najan diri kakurung aya nu boga, tapi asih tetep nu boga manehna. Najan diri kakurung aya nu boga, tapi asih tetep nu boga manehna. Dina jero pangimpian. Dimari baya manehna ngambang ka bandang, nyucuk pasrah rehab sate kadang. Najan diri kakurung aya nu boga, tapi asih tetep nu boga manehna. Dibari